Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu pada sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu sanggeus rengse ngagadabah awak Neng Welas mehna ngahulang sajongjongan. Muh tadi mungguh kapahung kulampah nu geus serba bingung. Eueuh deui carana iwal ti make jalan pintas. Pelet naon oge moal metu jampe kumaha moal aya guna sabab nerimakeun beungeut nu siga siki korma. Ti santas nangarampa kana dada Neng Welas mehna ngalenggak ngarasakeun naon nu can pernah kaalaman. Jembling na puting nu geus maju ka simpe wanci mujehna tiris muh tadi ngajentul di jero kamar Neng Welas di baturan kuci kopi. Hampura Neng, bunga Neng atuh anu tekar sanampi wae kiwari kang muh moal penasaran deui. Cek muh tadi di Neng Welas bating halas si mata geus tuhur teu bisa keluar deui. Batina ngocak ngajerit maratan langit ras ku nasib diri. So, ayeuna mah nu jongjon. Geura istirahat, teu kudu salempang. Mun nepi ka reuneuh oge Kang Muh bakal tanggung jawab. Tapi omat ulah bebeja ka sasaha tina kajadian ieu nya. Atawa laporan ka nu berwajib. Lamun teu nurut ya nu bakal berbicara ya. Cek Muh tadi bari nembongkeun pasobalatina anu masih disarangkaan. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Mitra kaum dangu saditinggalkeun kumuh tadi Neng Welas ngan bating haru kamelangna ngan saukur nyampai dina lamunan basa ngambah puting anu maju kajadarinakeun bulan nu dianti tetembong diwiati bet nambah hiumna hati. Halimun mimiti turun moekan hiji harapan basat di langit aya nu ngecelak murag mangrupa cai hujan. Diri lir ibarat ngambah segara peuting dina longkewang narasa. Neng Welas lir parahu anu palid kabuntang banting lambak nu tohaga
Rasanana biheung nepi ka basisir, biheung terus tilem na dasar sagara. Atawa kudu perlaya nembrag karang nu ngajegir samemeh panon poe nyangan mayapada. Telila breg hujan ngagebret tarik pisan ninggang kana suhunan imah kontrakanana. Hujan jeung angin ngaguruh gegelebugan, abongker usumna lain ukur manehna sanyana mah. Nulian oge moal teu keung ngadenge sada angin samodel kitu mah. Komo ieu tengah peuting kajanarinakeun. Tapi nu karasa kuneng welas mah estuning asangan ukur ninggang kana suhunan imah kontrakanana wungkul. Datangna angin gumuruh teh asa keur sadirieunana. Sora angin teh kadengena bet lain ngaguruh tapi sada ngagerung kawas rek nurunkeun dodoja wungkul. Asangan kadirina sorangan kakeung teh ngarungkupna. Kakeung anu hese dicaritakeunana. Mitra kaum dangu sedengkeun jalma nulian cara nunggeus-enggeus bae saban breg aya hujan oge sieun teh kucaah bubuhan lembur meh nampu pisan ka sisi walungan Citarum atawa lamun ngadenge angin gumuruh kitu teh sieun ujug-ujug aya angin puyuh lilimbungan nu kamari kabejakeun ngancurkeun imah jeung pabrik-pabrik di lembur Rancaekek jeung sawareh perbatasan wewengkon Sumedang teh. Tapi sabenerna mah lain, manehna mah lain sieun kucaah atawa ku angin puyuh, tapi ku nasib dirina neng welas mah. Manehna ngarahuh hayang nyeuhkeun bang baluh nu ngahempik dadana. Tapi beki anteng dilenyepan mitra beki rosa nyanyautan kaperih batina. Si panon neng welas ngembang deui tuluy disusut launan ku tonggong leungeunna. Neng welas sunggelik sorangan usum hujan kieu mah komo ti peuting tambah nalangsa karasana paur ongkoh bisi aya caah ujug-ujug danu nengetan hujan anu sakitu gedena jeung dibarengan ku angin puyuh mah geus tangtu ceuk pikir manehna bakal caah Citarum teh nu memang tepeti jauh ti tempatna. Sieun Citarum caah geus kitu mah manehna rurusuhan naek ka luhur nete tangga ngejugjug dak imah kontrakanana. Eta dak imah kontrakanana teh sok dipake moe baju ku manehna. Tayohna mah eta dak teh keur dijieun nyieun loteng tapi can anggeus. Dihareup sampayan paragi manehna moe baju aya gudang leutik paragi nu boga kontrakan nunda paralatan. Nya dina panyaweran eta manehna ngiuhan. Geus teu aneh pikeun urang dinya mah. Loba anu maraksakeun maneh nyarieun loteng. Sanajan ukur sagede kandang japati ceuk paribasana, asal aya tempat keur nyiruruk bae bari teu kudu ngungsi ka imah batur. Ari pikeun urang lembur nya ge banjir teh matak mawa mamala. Tapi ari lila-lila mah geus biasa deui kata rajang caah teh. Ongkoh tebabari kapanan teu bisa rasjig hayang pindah imah pindah lembur teh. Eta sababna urang dinya ukur hiji dua bae nu pindah nyingkahan ka lembur sejen. Lolobana mah bartah bae darumuk di dinya. Bari nyieun ketak sewang-sewangan sangkan imah teu kacaahan. Nu mampuh mah nyieun pondasi imahna ngahaja di luhuran.
atawa sakuriling imah dibenteng ku tembok beton nu weweg panto imah ge tuluy dipalikiran marake karet tina urut ban dipasang diatur pisan ngarah rekep teu moncor cai kilang kitu geus waktu hujan derderan mah dituturkeun ku cah gede ngajelegur teu mangga bulia meh bubajir tarekah anu tadi teh kawas eueuh nu bisa ngabendung upama Citarum umpal-umpalan ngajelegur nembrag naon bae nu disorang saban waktu urang dinya semet bisa reuteum ngajaranteng sanak pamajikan di loteng imahna atawa di luhur suhunan nenjokeun tah nu ngemplang ngelemkeun imah geum pilemburan. Mitra kaum dangu hujan beuki ngagebret di barung angin gede gegelebugan ngaguruh nembagandak jeung suhunan imah kontrakan Neng Welas dina mangsa harita manehna angger keneh nyang saya bari ngusapan cimata bubuhan keur liwung samaga pikir wanci nunjukkeun kira-kira geus pukul 2 Janari leuwih harita teh keur kitu ngong hawar-hawar kadenge sadawawaran tina sapeker di masjid nu ngaronda mere iber yen sakumna warga kudu waspada cenah ulah talibra teuing bisi aya cah ngadak-ngadak bari disebutkeun yen rakit aya di imah si anu nomor HP-na sakitu gewat bae ngontak lamun darurat butuh pitulung pertela nu mere wawaran teh kitu biasana beja ngeunaan caah nu rek datang jeung di mana ayana rakit kasida pentingna keur urang dinya mah bisi menang musibah nah imah rubuh budak palit jeung sajabana anu merlukeun pitulung nu lian ari rakitna tara matuh di hiji tempat bubuhan milik sararea beunang nyieun babarengan kan bae cah rek narajang deui oge kan bae malah keurna imah kontrakan rubuh jeung aing kudu kabawa palid oge teu naon ceuk na jero hate Neng Welas bari nage leuwih hade kitu mending sirna ti alam dunya tibatan kudu nandang wiwirang kitu gerentes hate Neng Welas dina mangsa harita kawas nulinglung Neng Welas tuturubun deui ka handap sup ka jero kamarna ceuk kana buku tulis berewek disoehkeun salambar ceuk kana pulpen kotret nulis teuing naon anu ditulisna geus rengse kitu sot si kertas teh diasupkeun kana laci mejana rengse ditutupkeun deui maehna gura-giru deui ka luhur dak imah kontrakanana. Nu ngaronda geus ngong deui ngawawarkeun ti masjid cenah bakal aya caah gede deui cikeneh nampa beja ti Majalaya caah geus ngajelegur cenah Neng Welas ukur ngarenghap tuluy cengkat sumurumbang gieung tuturubun deui maehna turun leguk-leguk nginum beuteungna karasa lapar
tambah lapar teuing cek pikirna kop kana kurupuk bawa nasi Muhtadi teh. Terus digahelan kalacat deui ka luhur dak imah kontrakanana bari nyempot ngiuhan dina handap kenteng tempat gudang leutik. Pada di bapak kontrakan udah para bot tukang kaya ning palu paku cet kakabelan jeung sajabana naon ku hanteu sok ditunda di dinya lamun geus menerkeun kenteng bocor atawa menerkeun listrik. Neng welas nang tuung bari merong ka handap imah kontrakanana. Ka jalan setapak anu ngabulungbung ngajugjug ka jalan gede. Katenjo hansip jeung sababaraha urang kokolot lembur ngagaredig kakalerkeun kawas nu genting. Ngaroris warga moal ku hanteu kitu cek pikirna. Bisi aya keneh nu can hudang tayona mah. Saban aya caah sabenerna mindeng pisan manehna ngajanteng peuting-peuting dina dak imah kontrakanana. Nenjokeun cai ngemplang di mana-mana. Cai semetuur mah geus teu bireuk, asa nenjo cileuncang bae. Eta ari geus tepi ka ngeueum panto imah kontrakan, bari caina tarik ngaguru, ketlir jeung keung karasana. Ngan ayeuna mah beda. Sanajan datang caah nu leuwih rongkah oge manehna teuing ngrang teu hariwang. Ceuk paribasana anjing belang anjing hideung teu hariwang jeung teu nineung. Keun bae, keun bae. Keun bae. Lamun caah puting kieu rek tuluy ngiwat waruga aing oge kajeun. Cek pikir Neng Welas dina jero hatena. Naon artina hirup oge? Naon artina hirup kudu nanggung wiwirang? Naon anu kudu diarep-arep? Lamun ajan diri aing mesirna sama sekali. Cek manehna deui bari ngagarandeng ngomong sorangan. Mitra kaum dangu dina mangsa Neng Welas anteng ngumbar lamunan teu sidik lamun Citarum geus mimiti leb-leban ngeueum pilemburan kagebah teh basa kadenge jalma-jalma tinggorowok caah caah kitu kakara mena curing hak tuluy negaskeun tetenjoan. Enya bae Citarum horeng geus limpas ngeueum jalan gang jeung pasawahan oge buruan. Beda ti sasari puting harita mah gancang pisan caah teh ngagedeanana. Moal salah tanggul sisi lembur geus bobol deui bakal caah rongkah deui kawas ti heula. Cek Neng Welas nya we cai sakitu gancangna leb-leban kira-kira cai semetuur anu mimiti katenjo ku manehna teh angin beuki tarik ngagalebug kana suhunan imah kontrakanana. Dorok-dok gebrug sada kai rubuh di jauhna. Tayona mah tangkal kalapa rubuh. Sora cai beuki ngaguruh manehna ngarasa keung ka bina-bina. Kai daun-daunan runtah jeung sagala rupa nu kabawa palid ku cai ngarangkleung jadi sarah palid kahilirkeun. Imah-imah geus kakeueum setengahna. Barang manehna nenjo ka anggangna katempo sababaraha urang lembur geus kabeh reuteum di lotek. Pada taki-taki bisi aya nu meunang balai. Hansip jeung sababaraha urang katenjo sayaga ngarangtung dina rakit. Bari bruy-bray bae nyorot-nyorotkeun senterna kaditu kadieu. Keur kitu nah itu anak pes teh listrik pareum atureup bae jadi poek merdong asa tung ke bumi alam.
pangrungu asa campuh tepuguh didengekeunana. Awor antara sora cai jeung sora jalma-jalma di saban loteng atawa suhunan imah nu pating koceak. Terila tibeh kaler kadenge sada awewe gegerewekan menta tuluh. Tolong, anak kuring pali tolong. Raong tuluy namah pada nembalan pada mantuan ngagorowok di saban imah. Bari awewe mah loba nu milu hanghing careurik. Gawat tulungan. Surabiana teh. Anakna meureun teu kuncung. Cek Hansip. Rakit-rakit gancang bawa Mang Oman. Cek Pak RT. Neng welas nuti tadi ngajantang di luhur dak imah kontrakanana neger-neger maneh. Terang mitra dak imah dak teh kenteng anu di tembok gitu nya dak teh nya mangga bilahe nu uning ngadak upami tempat mah kitu dak teh biasana sok dianggo moe parabah papakaian di luhur buminya sok disemen teh geuning teh dikentengan diratakeun. Urang teraskeun mireungeuh kaayaan kitu mah teu burung milu tagiwur dirungkup ka keung. Kumaha lamun ieu cah tuluy ngagedean ngeum imah kontrakanana tepi kalaput. Dalah di kumaha lamun ieu dak tepi ka keum sarta aing kudu palit peuting ieu. Rek pasrah sumerah. Moal rek gogorowokan da puguh sora geus peurah balas dipake ceurik. Kitu mah ngagerantes. Hate neng welas ngarakacak perih alabatan digerihan ku hinis. Mikiran dirina numun seug hirup oge bakal manjangkeun wiwirang. Ras manehna tuluy ingat ka indungna di lembur. Lei hatena asa beuki leah. Beuki tunggara ka bina-bina. Ingat kadinya asa aya nu rapluk maruragan tina lembutanana. Awakna semu ngadeg-deg leuleus satulang sandi. Di luhur dak imah kontrakanana nu poek mongkleng manehna diuk bari uyup ayap lelaunan kawas nu keur neangan pamuntangan. Hing we tuluy ceurik nging hak sorangan geus peuyeul sanyana mah tapi manehna hayang ceurik ngalepaskeun Bang Baluh mun bisa mah hayang gogoakan mapakan sora caah nu ngaguru. Tapi sorana geus beak peurak ku perbawa hate anu tunggara ka bina-bina. Mitra kaum dangu bari mopoek bae manehna nginghak teh. Lilin mah aya di handap di kamarna ngan biheung di mana nundana. Ongko hayang popoekan wae ngarah asa nyumput di nubuni cek rarasanana teka tenjo kunulian. Damun bisa mah hayang nyungsep ka mana bae ulah panggih jeung batur malah sok mindeng ngolebat pipikiran. Rek luluasan maihan maneh inum racun ngeureut pigelang atawa ngagantung maneh naon ku hanteu. Da teu kuat sakapeung mah manehna nandangan cocoba nu teu miba ieu teh.
dirina asa leuwih nista tibatan bangke di jarian. Coba eueuh pisan pamuntangan di dinya teh cuang cieu taya geusan pakumaha. Dadana bet karasa ngagolak deui ku nafsu amarah kasimuh tadi anu geus ngagadabah ngaruda paksa dirina. Hatena asa digencet ku katunggaraan nu pohara nya lamun geus kitu taya deui nu kapikir manehna hayang luluasan namahan pati. Mitra kaum dangu terila jung neng welas sengkat bari uyup ayap jen maehna nangtung ngarampa tungtung samping dipake ku manehna awir-awiran rasa tunggara rasa nyedak kana hulu angan. Aing kudu luas nemahan pati Garantasna bari mopoek bae ketayap maehna kabeh sisi tuluy memener samping bari merong kahandap kana cai anu umpal-umpalan ngan kari ngagajleng ujug-ujug bet asa kadenge sora indungna keur ceurik ngagenggeik di kaanggangan breh kacipta deui kejadian harita basa manehna maksa indit timah pikeun bebuara ka kota Bandung. Indungna ngarangkul ngajajapkeun bari ceurik ngagenggeik ingat kadinya awakna asa ngadadak leyur saharita leles asa dipupul bayu rampuyuk we manehna ngarampuyuk nyuuh bari ceurik ngaguguk. Berai listrik kurung deui tapi sada caah beuki campuh ngaguruh neng welas cengkat deui lalaunan bari panon merong kahandap nempokeun caah nu umpal-umpalan nitenan runtah catang jeung segala rupa nu ngaleong ka bawah palit bet nguniang deui kaludeungna kawas aya nu ngajurung deui lalembutanana awakna asa ngalayang basa manehna ngagerendeng. Walungan baruga aing geus jadi runtah kudu palit ngaleong dina umpalan. Jeleng mehna ngagajeng kejabur ngagejaburkeun maneh jeung cai walungan nu keur caah umpal-umpalan. Hiuk cedak awakna kateunggar tangkal kalapa anu kabawa palit seak kaditu seak kadieu awakna kabawa arus cai lep karalep di teuleum gelak-gek cai arabus kana irung jeung sungutna les mehna kapiuhan seak awakna kaluhur deui kadorong ku arus cai nu muntir ti dasarna mumbulkeun awakna deui kaluhur hiu cedak sirahna kateumbrak besi teuing beusina naon brak sirahna rengat belah jadi dua. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep henteu reureuh da geuning anu bakal karasa mah angin kadar ti pangeran manusia kadar rencana kabul aya ti nu maha agung laksana aya ti nu kawasa geus kitu mah waruga neng welas kari mayitna nyawa ninggalkeun ragana anu terus ngambang kabuntang banting nepi ka muara walungan.
Mitra kaum dangu walungan Citarum salila 2 poe cahna teh tapi parandene kitu seperti kena ku paribasa hujan aya ratna caah aya surutna nya nincak poe katilu akhirna Citarum surut oge harita teh nyampak petugas kepolisian dibantu ku petugas kesehatan TNI jeung petugas Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dibantuan keluarga setempat keur ngaloris bebersih jeung bebenah di palebah wewengkon anu kabanjiran. Utamana neangan korban-korban anu kabawa palid. Tina laporan kadang warga aya kurang leuwih 3 korban cenah jalma nu harita kabawa palid teh. Nu tayalian iwal ti budak lalaki umur 3 tahun anak nabiana lalaki kolot umur 80 tahunan anu teu kaburu nyalametkeun dirina kusabab lumpuh jeung wanoja ngora umuran 18 tahunan nu tayalian iwal ti Nyi Welas teh. Mitra demi budak lalaki anu umur 3 tahunan teh dina wanci pasos sore layona kapanggih nyangsang dina catang di jero salokan nu aya di tungtung lembur sedengkeun layon aki-aki kapanggih subuhna dihandap sasak demi layon Neng Welas teu kapanggih layon Neng Welas di teangan sababaraha peuting sababaraha poe angger teu kapanggih akhirna ibu kontrakan jeung PRT oge warga baradami pikeun ka hareupna nya di harita beja ngeunaan Nyi Welas tilar dunia kabawa palid cah Citarum teh terus ditepikeun ku pihak kepolisian ka kulawargana Neng Welas nu aya di lemburna. Mitra kaum dangu kocapkeun di tempat sejen. Harita teh isu keneh kembang-kembang diburuan nu keur sumedeng ligar mawahegar cai ibun anu ngagerendang dina daunan tingkar celak tinggareun celang kasorot ku srangenge anu nyelandap kana sela-sela kakayon anu ngajeng-jreng di belah wetan. Dina kaayaan kitu di lembur Neng Welas nyampak di salah sahiji imah basajan anu keur kosyak dengek nu tayalian iwal ti bumi lah indungna Neng Welas gogoakan nalawang pangkeng anakna bari nungkup beungeut di rumkuk Pak Herman salakina bapana Neng Welas nu ngaguk-guk hujan cimata kembang asih anak kan hiji-hijina teu nyangka geus taya di kieuna bari teka panggih layona. Neng, ku tega ninggalkeun ibu jeung bapak Gusti anak ibu aduh Gusti. Welas kembang hati bapak gelis, hampura bapak nu salah gelis, bapak nu salah ya Robi, dada ampun. Indung bapana Neng Welas ceuri kepaungku-ungku disimbutan kana langsaan. Mangsa wanci keur caang menterang-menterang sabalikna poek saja teuing poek narasaan sungkawa kabina-bina mipit kembang diburuan sing horeng rek pileuleyan telila ti harita jol-jol jalma daratang mireungeuh kaributan di imah Pak Herman sababaraha urang polisi anu mere iber ngeunaan Neng Welas masih aya keneh di dinya milu nyakseni. Para pupuh lembur pon kitu dijul-jol na dulur-dulur ti kulawarga rabul ngadareheus. Nu jauhna nu dekeutna daratang nyaksi kanu keur kapapaitan.
Indung bapana Neng Welas ceurik nalangsa samagaha ilang pakarepan dina titepan kosong. Bumilah ngalempreh mitra. Bumilah ngan bati ngalempreh di bantalan lamunan. Sipanon ngalembereh nembongkeun tunggara taya watesan. Kokolebatan na kongkolak mata lalakon kembang kaasih mangsa gumelar tur nepi nampa beja geus tilar dunya tanpa bugangna. Picirikeun teu kaampuh nya saak batin nu geus rangsak. Pak Herman ngaguk-guk bari ngagulung Bumilah nu kapiuhan. Basa aya nu ngalayad taya basa nu kadal tina lisan Pak Herman. Pangacianana ilang, ucap sungkawa mangsa patrema geus teu ngulang basa. Sorot kosong ilang dangyang geus teu malire diri. Saha, kumaha, jeung di mana, kusababna sanubari jeung napikiran keur diheurinan ku Neng Welas nu goreng nasibna anak Pak Herman jeung Bumilah nu ngan hiji-hijina. Anak Pak Herman jeung Bumilah nu ngan hiji-hijina. Mitra kaum dangu. Tis jempling poe katujuh sanggeus papait. Jol dua orang semah lalaki ngakuti kepolisian nganjang tanpa pakaian kadinesan. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal bapana Neng Welas. Punten milari saha? Iya bade nepangan bapana almarhum Neng Welas. Mohon mangga abdi. Mangga kalabat Pak. Atur nuhun Pak. Sup dua orang polisi arasuk gukek dari dina kursi panjang. Gek deui bapana Neng Welas oge milu diu. Di barung ku kaheran. Aya naon ieu teh Pak? Di bujeng enggal we nya Pak Herman. Pak Herman sanes. Sumuhun. Punten sateuah acaranya. Dupi tuang putra nah kantos diruda paksa sababaraha waktos kapengkar. Bumilah nu karak jol kadinya ngahuleng pon kitu deui Pak Herman. Sakedapan kawas anteng mikir sawangan mubus dina caritaan baheula mangsa Neng Welas sakola keneh. Duka tuh Pak, da sakaterang abdi mah di sekolah tekung saya nyarios naon-naon komo perkawis ruda paksa gitu mah da biasa weh. Malahan sakaterang abdi mah basa mangkat ti bumi bade bubuara di Bandung oge daya perkara naon-naon bangun hegar jeung marah mai cek Pak Herman. Gitunya Pak, sanes kuna naon ieu Pak? Kieu ieu teh kumaha Pak? Satu tas Neng Welas maut kacandak caah kamar kontrakanana dipariksa. Tah didinya aya syarat ieu cek polisi bari nudak kertas salambar anu kotor ku leutak tapi masih atra katempo tulisanana sawareh ditulisan ku mangsi warna hideung. Mangga Pak diawas heula cek polisi nitah maca eta surat ka Pak Herman. Bari leungeun ngageter Pak Herman nyokot eta surat tuluy diilik-ilik. Demi tulisan anu kabaca teh teu sakabehna kusabab aya sabagian aksara anu teu pati jelas bari jeung soeh jigana mah kakeueum basa cai-caah. Pak Herman bari kerung teila gek Bumilah diuk sagijireunana terus babarengan maca eta surat anu dina kieu. Ibu, hampura Welas katibanan tunggara nulain papadana.
dina wengi ieu mugi bapak sareng ibu tiasa ngahampura bilih salami ieu welas teu tiasa nyugemakeun bapak miwah ibu. Dadah teuing ibu niat welas muwara ingkah ti lembur pikeun ngaronjatkeun ekonomi urang sadayana geuningan bet kieu jadina welas nepi ka ngalaman di ngadabah ku durjana anu namina nepi kadinya surat kabacana kusabab tulisan geus teu kabaca deui sebagian kotor jeung soeh kertasna teh leket teh awak Pak Herman ngaleket teh pon kitu deui pamajikanana. Mitra kaum dangu na atuh teu lila ti harita raket panto pangkeng neng welas ngareket gebrug tuluy ngagebrug nutup satakerna semah ti kapolisian ting raringeuh pon kitu deui pribumi laju cengkat ngaringkang kalebah datangna sora opat pasang mata nempo ka pelebah dinya. Pak Herman mukakeun pantok lalaunan bari nengetan sabudeureun kamar anakna goleh teh sasaha risbang kosong kasur geus nangtung disarendekeun kana tembokan. Nah atuh trila salangsang hiliwir karasa angin malipir ngusap pipi kenca Pak Herman nu ngajega puriding abak Pak Herman sabelah milu muriding marangan sengit air mawar ngawun-ngawun sakadapan nu araya didinya ngan bisa silih reret bari kurang kerung geus kitu mah ngaringkang deui karohangan tamu salengkah dua lengkah singit kembang candaek ilang. Sora jumerit bangun aral kacidang ngawuhan di jero pangkeng anakna eces jentre kadenge kusarea wayah mentrang mata poe. Astagfirullahaladzim meh bareng kabeh ngucap marengan karewas nu ngalingkung diri arinyana. Bapak ya Allah aya naon teh ieu teh aya naon bumilah geus tembong pias jeung cangcaya sarasa sapikir jeung semahna pon kitu deui bapana neng welas. Eleuh waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna urang teunden dihandeuleum sieum geusan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Sunda Komaraan Parengku seniman Berhargu sarjana Dina wirang karawitan kirang kumahanya karawitan